Assalamualaikum. Sampurasun dulur. Sim kuring wajib titipi bersama jis muslim. Sim kuring saparakansa insyaallah moal eureun ngahibur dulur-dulur sadayana. Aturkeun nuhun kanu tos subscribe. Anu teu acan oge mah diantos pisan. Subscribe, like, sareng tong hilap dibagikeun nya. Hatur nuhun. Dari mana ti mana? Terus di kebun pak, nyebor. Oh, sing getol gawe teh. Getol gawe lobat lu ge ninganan tuh nyarion imah. Wow. Di mana teh hayangnya di mah? Antu pak. Nah, ka hayang teuing. Renda kahayang pak. Kurangnya can bisa. Can bisa pelebah naonna? Nari bapak. Makin itah nyanyi imah sagala. Kawas nu teu apal, pan urang teh lain ahli bangunan, ngaduk oge teh bisa. Nih, Ayo naon pi? asup angin jika nami, aduh, tengah ya. Si pangerokang tuh ku kayu putih. Oh iya pi, kian antasan lah sekedapnya, kurangnya nak kayu putih nak. A few moments later. Sok atuh ngadapang pi. Gelam nih, naon ieu teh senyeri mi. Eta teh dikerok make naon nih. Nah, senyeri. Digesok kayu putih pi. Hah? Lain meh. Sakali-kali mah tuh. Hayang sahur teh jeung sayur asem. Oh iya pi, asa aya sayur asem teh. Oke. Nah, ieu mah juga lain sayur asem. Sayur asem. Ah lain ieu mah. Sayur asem. Ieu sayur terus aya saminggu kemarin. Terus kabayang sakumaha asemna.